Gede domba mah jalu gede. Lamun Laras jeung rayagungan mah geus bukan mah montok lah. Oh, gitu. Mana teh Garut Nya gede we pokona mah jeung rayagungan mah. Iya aya di kandang ge domba na daus. Cek tinggalilah dombana. Aya coba. Mana cing dombana teh ningali. Anu iya. Oh, Anu iya narek dicam. wah. Sok bae 4,5 juta we. Urang keur butuh duit euy. Aslina. Tong 4 juta lah turun-turunkeun lah. Ih, teteh tos mira 4 juta mah. Ngomong kayak mau mahal. Itu gede itu lintu. Pas kieu bae 3 juta. Abdi di atosan jadi enak. Goblok 3 juta dibanding eueuh teh si abahna. Jual bae kitu ku aing geus lah kumaha ke urusan penting main mah aing menang duit jeung malam mingguan euy. Erek karaokean euy. Erek ngaganyol nu montok aing inget bae eta aing kana montok. Penting mau menang duit lah. Geus kieu bae ame jadi 3,5 juta sok bae lah keur butuh yang butuh duit. Geus 3 juta, duitnya ya 3 juta. Aing mending geus murah kieu aing. 3,5 3,5 juta aing geus murah aslina. Geus 3 juta. Sok atuh asal ayeuna. Sok. Sok, ya digoncrengan yo. Tah, Kajilah asal ayeuna. Tah, duitna. Ya, 3 juta. heeh. Ya lah ku butuh mah. Kanyang geus atuh. Ai dombana rek dicokot ayeuna tah engke. Sukan bae kirimkeun ka Jalan Subur. Oh, siap. Siap. Geus kitu mah Atuh ya. engke canak bae ka dieu mah bisi urang ngawuhnya. Siap. Sok Ini ya. tonon ya. Yuk. Tanu ieu kade dombana ye. Heeh. Heeh. Yo. Boga aing jeung karaokean malam minggu eta teh. Inget bae ka si Neng eta nu montok. Aduh, bisa ngaganjol nu montok, Neng. Neng kita malam mingguan.